di perjalanan ditingalikeun ku Gusti Allah aya hiji isi nu geulis kawanti-wanti endah maliwarna geus lowongan jadi endah bawati kudrat paman tenang ngadaon sarep bibir ipis di jeruk sapasi gadoan angge dosa potong pangamulir kungkung alisna ngajaler pae mun ditilik ketigigir sinden kabeh hanjakal ieu wano jatina baheung kana dampak sampeanana dari leher sampai ujung kaki hanya saukur kulit jeung tulang teu aya dagingan rusak teu aya lawanna mahia Jibril saha itu Jibril umat salira Muhammad umat kaula Jibril naon dosana nyaah teuing dedeh teuing eta awewe ari wajahna geulis teu aya papadana tapi awakna hancur lebur kulit jeung tulang eueuh dagingna eta sugan awewe tara salat Jibril getol netepenana Gusti kunaon disiksa Jibril eta wanoja jalaran keur hirup di dunya eta wanita jadi seorang istri nu teu daek maturan salaki lamun keur mam Gusti mau recet-recet yeuh ngarambek ka intium hejo eta anu kitu aya loba awas ka hade ibu ibadah euceung ngambang lamun can meunang ridho nu jadi salah syarat wanita ke surga satu turut ke Allah jeung Rasulna nu kadua nurut ka nu jadi salaki surga bagi seorang istri itu dulu bukan pada orang tuanya tapi kepada suamina surga nu jadi salaki dua hiji kolot dua mitohan ngan ibu geus teu diindung bapa surgana aya di nu janten caroge mantak lamun anak mah di telapak kaki ibu kalau istri telapak kaki suami maka bisi salakina najong antep tenangan di surga eta gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba cek sebelah sekedik bagian kasep sound system tolong volume ditaikin sekedik bagian volume ditaikin sedikit lagi launya diturunin sedikit lau turun sekedik kasep lau na turun volume agak middle naik dua cek 1 2 cek 2 cek lau jadi bere cek lau cek 2 cek nah diserap saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza jam'ana insyaallah jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala dhatil muhammadati wa rahmatil munazzalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man sabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Al-ayah ayat sami
fahimil ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal hikmatal isra wal mi'raj ta'limu li ummati wa qala aidan as-salatu mi'rajul mu'minin wa qala du'a Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna ramadana wa hasil maqasidana Allah nu amin. Pandai teh keur ngadoa lain keur ngahulang. Tah aos doana sasarangan aya alim amin mah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Di bengker masih kini paciweuh can maca Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Konsumsi gerak maman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hatur tipayun kersa pemandu waktu penata acara nu puji sim kuring dipihormat sahibul auqat urang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing tambih-tambih kaberkahan ti Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya para kiai para ajengan para asatid wal asatidah Bapak Haji Sinarang Ibu Hajah sadayana santri wal santriyah nu puji sim kuring dipihormat abi khusus para tokoh masyarakat tokoh agama setempat nu puji sim kuring dipihormat pangarasa Bapak Maman nyatana Bapak Lebe atau Bapak Wawan atau Nabi Bapak Dewan oge Bapak Asep Nanang Kustiana oge Bapak Udin Samsudin oge Bapak Maman Disub oge Bapak Mamat Bapak Omi Kuncen. Wah hujan ya Pak Omi. Ya tulisanana ya Omi Kuncen hujan Pak Omi ya wayahna ulah mandi. Gede mun bung Muhammad dia lamun bung turun tah hetanya bangkong talian gantung moal turun tah bangkong. Bangkongna moal turun tanya. Bapak Haji Nuh, Kang Haris, Bapak Hansip, Bapak Agus Suheli, Bapak Rudi, Bapak Asep Nurjana, Bapak Wawan, anjay loba amat ya guys. Bapak Haji Saganda, Bapak Rudianto, Bapak Kusnan, ini diabsenan kudu nyawer saurang-saurang kayak gitu. Oke teh kalangkungan aparatur pamarentah nu puji sim kuring dipihormat kersana para RT. Dia kakarak abdi ceramah macakeun RT lain nomor tapi ngaran poe RT Senen. Bapak Nana Mulyana. Kakarak ya Kang. Bapak Senen, Bapak Nana Mulyana, Bapak Salasa, Bapak RT Salasa, Bapak Deden Kurnia, oke ke Kalangkungan, Bapak RT Rabu, Bapak Dede Setiadi, oke Bapak RT Kamis, Bapak Maman, Bapak Omi, salaku Bapak RT Jumat, Bapak Omi double ya, kuncen ongko RT ongko ya. Bapak RT Sabtu, Bapak Toha Suryana, Bapak RT Minggu, Bapak Darta, Bapak RT nepi ka poe kiamat, Bapak Cecep Suryana. Loba ya RT na di dieu nya. Abi khusus ka Bapak Kadus sepuh urang sadayana sanaos anom kene oge dina kapamimpinanana nyatana sepuh urang ti Bapak Kadus Taman Baru Kang Ngersaha Muhammad Yusuf Resmana oge kitu deui Bapak Puhu urang sadayana Bapak Deden Mulyanto abelah jeung Pak Puhu enjing geus sasarangan ayeuna sasarangan deui mudah-mudahan urang doakeun pamimpin urang sadina ragang ngahayag dayang walah kana desa simaranang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal utamina segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di wilayah yang begitu luar biasa dan bersinergi daripada pemerintah desana
Uyeg lengan entai tangan sinarang para kesepuhan para jamaah sadayana bersama-sama mengadakan acara peringatan Isra Mi'raj ieu. Mudah-mudahan perjuangan para panitia sing dijadikan ladang amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Oke, terkalangkungan daripada tim hadroh yang begitu luar biasa, orang doakeun wasilah anak-anak hadroh membaca sholawat menambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangarsa Bapak Kiai Ibah Misbahuddin Ainul Mubarak Qori Jawa Barat pun lanceuk urang doakeun setiap huruf nu dibaca ku anjeunna sinurunkeun rahmat kadeudeuh ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kehebatan daripada Al-Qur'an ulama geus pernah ngadamel syairan. Al-Qur'an kalamullah unzila ala Muhammad wa qira'atuhu ibadatun wa sami'ahu rahmatun. Al-Qur'an kalam Allah diturunkeun ka Nabi Muhammad maosna janten ibadah ngadangukeunana bakal menang rahmah. Alhamdulillah. Jadi pangarsa Kang Kiai nu maca Quran anjeunna ibadah urang teu maos tapi ngadangukeun insyaallah bakal menang rahmah insyaallah. Utamina simkuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat tuhun berat narima keunana ningali warga masyarakat kampung Blok Taman Baru Sunia nu hadir sakieu seueurna alhamdulillah. Mudah-mudahan urang dieu nu halal hadir sing pararaos yuswana sehingga rampil milik rizkina sing barokah kahirupanana atau orang Blok Taman Baru masyarakat desa Sunia nu hirupna tani mudah-mudahan tanina sing salubur nu arusaha usahana sing talambih makmur. Tapi simkuring tadi ngaos nyatana para jamaah sadayana di Blok Teja barang perjalanan kadi ngalangkungan Sangyang eta kacida luar biasa na patamanana luar biasa begitu endahna di tomat ambalayah papuhu di jalan kitu mun di Bogor geus moal uman eta tomat di pinggir jalan kos kitu teh nya mudah-mudahan berarti tanina mah subur mudah-mudahan hargana sing ngajadikeun patani jadi makmur. Amin. Rada bedas amin euy semangat mogan keur turun ya harga tomat. Para jamaah sadayana mudah-mudahan orang di nu garadu turunan sing saroleh solehah nu teu dararamang sing diangkat panjawatna ku Allah Subhanahu wa taala nu teu acan daramal mudah-mudahan sing kenging pada mulan rizki benahi sulehah tasib. Amin ya robbal. Ibu bapak jamaah nu ku Allah mulyakeun ngadegna jisim kuring di tempat ieu teu aya sanes lain maksud ngajarkeun ngojay kamari ngucurkeun cai kaluhur teu pisan-pisan sim kuring masa ukur niat silaturahmi nu di pemerintah aya sanes barokah tina silaturahmi urang sadayana sing kenging ridho ilahi anak kitu kenging syafaat Kanjeng Nabi turta panjang yuswa sareng gampil milik sinareng rizki. Amin. Masarkana li hampura bae boh bilina dina enggoning cumarios ieu kirang tata kirang basa kirang panata dudugak lukak lanyap cumantaka kasar basang katur gariha bilih ceramah kuring pondok mantak nyogok panjang mantak nyugak mawur saur bae carek agung cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura anu dipentat di palawargi sadayana kumaha bade ngahapunten. Alhamdulillah. Ibu bapak jamaah nu Allah muliakeun peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jadikan momentum untuk bersama membangun generasi yang berkualitas, berakhlak, beriman dan bertakwa di era digitalisasi. Sabab naon jamaah sadayana tanpa keimanan dan ketakwaan hancur aina generasi muda. Bener tah henteu? Masya Allah luar biasa apalagi zaman-zaman media. Apa-apa sekarang dipiralkan. Komo barang simpuring beres istirahat sejenak di bumina pangersa Bapak Wawan atanapi Bapak Dewan barang simkuring lumampah ningali tikat tebihan eta kamera cingjarentul di hareupeun jamaah ucul aing teh loba nu ngarekam rupana ieu nya mangga kasep alfatkir ngaridoan anjeun ngarekam ngan ngawiat dina uploadanana wayahna ulah aya potongan dina masalah ceramah teh cekap we
ti bismillah atana piti salam pertama sampai salam simkuring undur kedah diupload sadayana ulah diedit ulah diputang potong tekengeng abdi terido dunia akhirat. Saya tidak punya YouTube hampura loba di YouTube ge padewan simkuring malain YouTube simkuring eta mah sapertos kieu we ayeuna meureun nuju ngaos direkam ku YouTuber terdekat. Silahkan jadikan media untuk nilai berdakwah. Walang tardo angka Yahudu walan Nasor hatta tatabi amilatahum. Tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan Nasrani kepada umat muslim sehingga umat muslim ikut dengan ajaran mereka. Maka hampura perang teknologi ulah eleh orang-orang Islam ge kudu jago IT-na. Jadikeun dakwah ieu teh sebagai sarana lewat media insya. Nah sakitu we abdi mah teu hoyong nanaon bener Bapak Paku wallahi saya tidak pernah ada sakitu loba dina YouTube ngajejer eueuh saurang YouTuber nu store ka aing eueuh. Eueuh eta teh. Keun ridho uing mah padahal uing nyaho eta teh meunang duit. Dan naon kasep ridho mudah-mudahan we buah-buah uing ka surga nalawat eta insya pan anfa uhum linnas sebaik-baiknya manusia itu manfaat dengan orang lain manfaat jang baturna mangga buah-buah ku ngarekamna anjeun hek aya iklanan hek FYP hek menang duit anjeun bisa atuh meureun napakohan anak pamajikan atuh insyaallah ngan ngawiat we kasep ka hade sanaos wajib zakat setahun sekali abdi mangawartosan setiap gajian candak 10% pasikeun ka kiai setempat ka ajengan setempat di lembur anjeun anu ngarajar ikro ngajar tuturutan pepeujeuh ka uing mantara setor engko wawuh teu naon-naon ieu geus ka kiai setempat weh nya teu masalah uing marido talangan lamun dipotong-potong ampun para rum saya tidak rindu karena kadang-kadang netizen yang hadir di media itu beda dengan yang hadir seperti koskieu pengarsa anu hadir koskieu mah ngadangukeun ti awal dugi ka akhir sedangkan pan ciri khas karakter ceramah simkuring mah punten mayunan jamaah teh teu disamikeun anggap ini jamaah 100 orang padahal mah langkung ku simkuring dibagi 20 orang resep ngaos 20 orang resep bodor 20 orang resep tegas 20 orang resep santai 20 orang bebas maka lamun uing ngaji we serius eueuh seuri-seurina acan kena 20 orang sebut balik teh ngomong ramean keur di ditu nya heueuh cenah apalagi besok sahabat saya itu salamkeun pangarsa lamun pendak deui tanya ka pangarsa Kiai Haji Nur Khalid atana pi Cepot Sukabumi eta sahabat simkuring deukeut akrab kos Cindanjun jadi abdi jun main jin bejakeun cukuy bejakeun rekam banyak teu masalah eta CS simkuring tuh jamaah hiji resep ngaji maka ngaji teh ulah ngalantur kudu sesuai muktadoha acara rojab kudu dibahas tentang bab rojabna nu kadua aya golongan jamaah nu hadir teh sok milari nungguan humorna hungkul pangarsa humorna hungkul lamun teu aya humoran ieu ngecewes ngomongkeun wae gagal Pak Asep manggil mau balik teh kunaon gagal tunduh eta mau balik tuh sare we tunduh mah kudu dieu tapi lamun ngabodoh rek eueusian punten dan lain stand up komedi kadang ieu nu resep ngaji teu kaubaran nya cenah mau balik teh tiasaan ngajak interaksi jeung jamaahna tapi da pulungeun naon bete ngaji teh meunang naon rojaban teh aya bae nu kos kitu aya nu resep tegas wae 20 urang resep ngaji teh nu tegas nu galak luar biasa aya nu santai wae resep nanti biasa we ciga nu ngobrol aya di 20 orang bebas pangarsa cieu mah rek ngaji model kumaha ge bebas nu penting balik-balik menang berkat aya tah jelema na kacingari da tadi na tiung lagi nyai solwah hese deun kana tuh di aromean tiung hejo ampura tiung hejo teu kabehan oknum tiung hejo tuh para jamaah sadayana kitulah ngaranna ge ngaos pangaosan umum benten sareng para kasepuhan para ajengan di dieu lamun muka kitab dina rutinan ngahanca eta mah punten pastina tangtos loba ngaosna dan naon ngahanca ngabalan bab wuduna bab syarat sah salatna bab rukunna ta eta mah tugas ajengan di dieu da waktosna panjang pangresa lamun teu beres poe ayeuna datang ka minggon payun atau kue payun bisa dipegali deui tapi dumasar kana ieu mudah-mudahan intina mah uing silaturahmi idharu surur neundeun ka dedeh nu da kanyaah mudah-mudahan urang menang barokah ti Allah Subhanahu wa taala oge syafaat di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya Rasulullah ya nabi laka syafa'ana wa kadza matlabi ya nabi ya Rasulullah
ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan daripada tim Hadro Albaniyah hirupna sing tarambih barokah jeung manfaat. Amin. Sim kuring diharewaosan ku pangarsa ketua, ku panitia Bapak Asep jeung jajaranna wayahna kami menyiapkan grup Hadro. Biasana cenah Kang dina YouTube sok aya jeung haromangga abdi mah dihadrohan atuh sholawat, teu dihadrohan atuh anggar sholawat. Gitu. Ngan saya kategori memang senang akan seni, apalagi kalau santri dilibatkan dalam acara-acara Islami. Lain saukur rojaban hungkul, muludan hungkul ece hitana nikahan walimatul arus sok panggil barudak santri supados naon aya penyemangat abdi kapungkur ngalaman nuju mas santren Gusti latihan kuat bareuh leungeun eueuh nu manggil aya nu make teh di pasantren pan gratis di kobong sorangan mah atuh sugan we dipanggil di lembur mah pan meunang udunan harohna ge pan meunang nyisikeun uang jajan semangat pan di pasantren mah kitu aya waktos-waktos narehat sok geuningan santri teh nya kos ibu-ibu lah pengajian sok aya kanya kesenian Islami mah aya rebana. Rebana itu alat yang dipakai orang masyarakat Ansor atau Nabi Madinah menyambut Rasul saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Make rebana dan Rasul tidak marah. Namun ibu umroh, ibu hajian atau Nabi ibu jarah ke Mekah ke Madinah. Kebakana pak tiras di antawisna aya di Madinah teh naon? Aya ngaranna tempat ayeuna Masjid Saniyatil Wada. Eta tempat kapungkur orang-orang Madinah nyekelan rebana nyambut Rasul yang datang daripada celah-celah perbukitan menyambut hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan
Rasul ngambek Kang. Rasul tersenyum saat mereka tola'al badru alaina, dan Rasul tidak marah. Seandainya eta rebana diharamkan, Rasul pasti ngambek karena Rasul tidak akan pernah diam akan kemaksiatan. Aya hadis takriri, aya hadis qauli, aya hadis afali. Takriri teh cicingna Nabi ningali sesuatu kejadian, berarti eta ngajadikeun hadis bahwasana eta alat ada yang tidak diharamkan. Memang aya alat-alat musik yang diharamkan dina kitab Sulamut Taufik, mangga teh teuing eta mah pirarian dina kitab Sulamut Taufik bagian bab maksiat cepil aya ta alat-alat musik. Tapi insyaallah ieu mah tradisional jeung alat musik nage nu ngajadikeun urang nganterkeun urang nambah cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Nya pana aya qosidah geuninga ibu-ibu pengajian, qosidah mun ibu-ibu nya ka hadoh lieureun kaset. Lieureun no bating parase no bating pareasi pan. Ari hadoh mah tung 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 taratak tung tung taratak tung tung taratak tung tung turung tung 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 taratak tung tung taratak. Lieur kan ini mah. Benang ibu-ibu mah nu gampang-gampang saja qosidah we geus. Qosidah mah teu kudu lobaan genepan mahi jeung vokal-vokal. Kono gedena 3 kotekna hiji vokalis 2 sedang tung ulah pundung ulah pundung ulah pundung balik temenang berkat ulah pundung teta qosidah tah aya deui mang santin udah ada rame mah recet geuning cerawis tah recet eta mah hah ulah sok protes beda lembur beda ngaran nya lembur di Bogor mah anom keneh dipanggilna ece cerawis berarti geus kolot di Majalengka mah emak marawis udah Majalengka karena emak marawis rada kolot eta mah berarti nya rada gancang eta mah opak aya gemblong opak aya gemblong emping cuhucur opak gemblong emping cuhucur tenanan taya opak mah kentang oge daek sayuran oge daek tomat oge daek cabe oge daek masalahna paku pakanu sampura simkuring ada status hari ini pagi desa Sunia zuhur desa Sunia loba nu ngomen cenah Kang di dinya mah nu geus mobil pinuh ku sarui asup sayuran itu nuntos cenah mobil teh pinuh ku sayuran nuntos padewan eta wayahna tadi geus nyiapkeun 2 kardus kurang eta teh 2 kardus mah soalna mau awak ka pinuh mun 2 kardus alhamdulillah geus kasohor geuning eta nu ngomen lain orang Majalengka pangersa aya orang Kuningan aya orang Bogor anu damel di pasar teh cenah abdi ge nyandak sayuran cenah di Sunia cenah Kang pasti loba mobil Akang pinuh teu cai teh canda cai kitu hanya insyaallah Kang percaya ka orang Sunia mah lamun teu nya ingetan we ku Akang cenah kitu teh entah koyana we Pak Kadus eta mah geura siap mun ada loba saeutik lah masya ada ini hadroh geusina mah sholawat nu penting ulah ngajadikeun urang poho ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak zaman nu Allah muliakeun dumasar kana ieu Isra Mi'raj teh kajadian nu kacida agungna pikeun junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana tidak hebat ini Isra Mi'raj, segitu banyaknya nabi dan rasul Allah, kirang langkung 124.000 nabi jeung rasulna Gusti Allah nu di Isra Mi'rajkeun ngan hiji-hijina saha Kanjeng Nabi urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun cek Al-Qur'an walikulli syai'in sababa, dan dari segala sesuatu itu ada penyebabna. Naon si penyebab Isra Mi'raj teh seueur para jamaah diantawisna saur sebagian ulama saurna aya pocok cegan antara makhluk Allah nu ngaranna ardun jeung makhluk Allah nu ngaranna samun atawa sama. Naon maksudna? Hiji aya pocok cegan antara bumi jeung langit. Naon pocok ceganana? Cek bumi jeung langit pacok cegan pahebat-hebat kakawasaan pahebat-hebat kamuliaan. Cek langit ka bumi mamanas bumi dedeh teuing maneh mah cicing di handapeun kaula di luhur anjeun eta di handap wahai bumi. Kumaha cek bumi eta? Teu masalah soal luhur jeung handap manu penting mah kautamaanana. Utama naon? Cek bumi teh ana khairu minka, aku lebih baik daripada kalian, aku lebih baik daripada engkau wahai langit. Kumaha cek langit para jamaah sadayana? Naon dalilna? Bumi ngarasa leuwih alus tibatan langit. Cek bumi teh hampura langit. Di kaula mah aya Baitullah, aya Ka'bah, nyatana kiblat pusat kiblatna manusia saalam dunia anu beragama muslim, nyatana pusaran tengah-tengah dunia ayana di Makkatul Mukarramah tepat lempeng
lempengan Ka'bah ditancapkeun didamel ku para nabina Allah Subhanahu. Tempat tawafna jalma-jalma nu muslim kaula mah aya Ka'bah kumaha cek langit di kami oge di anjeun aya Baitullah aya cek langit teh I can be written for you anjir sakitu-kituna bahasa Inggris teh. Jadi aku lebih baik daripada kalian. Naon hebatna anjeun boga Baitullah kami ge di langit aya Baitul Ma'mur tempat tawafna para malaikat. Maka cek langit eta ngomong kitu kanu jadi bumi cek bumi teu narima di kaula mah hampura langit aya gunung-gunung membentang tinggi aya lautan yang begitu indah mana langit mah eueuh laut eueuh gunung cek langit ngajawab tetap aku yang lebih hebat daripada engkau wahai bumi sabab di kami mah langit aya bulan matahari jeung bentang moal endah bumi lamun beurang teu dicangan ku matahari moal endah bumi lamun peuting teu aya bulan jeung bentang maka keindahanmu bumi kusabab ayana kaula langit tempat matahari bulan jeung bentang memperindah bumi. Masya malah hampura kahebatan bumi mah eueuh naon tibatan langit ceuk langit teh sugan aya makhluk bumi ngagambarkeun kageulisan makhluk bumi ku perkara di bumi teu aya sugan ibu ngalagu indahnya batu koral seindah namamu apa moal atuh seindah wajahmu sugan ngagoda ka awe geulis wajah anjeun indah kos batu koral atuh bejat kitu mah indah tapi tetep we ngagambarkeun kaindahan makhluk bumi sok make anu aya di pan kitu sair cintana Ki Ahmad Kopiah beureum teh danau tiwa qadhilna kikal badri ajmala fadhallat fuadi fiha waki mudolillah duh neng geuning teu nyana geulis lir bulan purnama jadi buah di hati anak midede kabina-bina muntemut kana kodar tinantos anak teh sasar aduh Gusti paparin abdi sobar ngemutkeun nasib jeung kodar tuh bumi orang bumi ge ngagambarkeun kaindahan makhluk nanti lain ka bumi tapi ka langit geulis lir bulan purnama sugan aya duh neng geuning teu nyana geulis lir batu bara atuh boleh maka hampura bumi moal meunang maneh lawan kaula kaula mah aya bulan bintang jeung sajabana kumaha atuh eta cek malah cek bumi teh langit ulah waka adigung gede hulu ulah waka sombong anjeun langit pedah boga bulan matahari jeung boga bintangna di kaula ge boga hiji makhluk Allah nu paling mulia bahkan jadi alasan ieu makhluk Allah teh ngajadikeun Allah kana maneh langit ka kaula bumi ka bulan matahari bentang jeung sagala eusina ieu kusabab wasilah aya makhluk Allah nu cinta bernama Muhammad laulaka lama khalaqtul aflak cek Allah na hadis kursi tidaklah aku ciptakan langit bumi dengan isinya kalau aku tidak akan menciptakan dirimu wahai Muhammad begitulah eta langit tidinya ngalangit eta langit ngacentul ngahurung balung ngajanteng ngaraga meneng olohok kembang kadu molotot mata simeuteun Gusti bener iraha atuh eta Muhammad geura anterkeun ka dieu maksudna bawa ka dieu Gusti kaula ge hayang dibarokahan ku Muhammad wayahna Gusti kaula isin ku bumi kaula hayang kabarokahan ku Muhammad maka kahayang langit diijabah ku Gusti Allah tenang langit kahayang maneh diijabah Allah miwarang malaikat Jibril untuk menjemput Nabi pelaksanaan Isra Mi'raj ku Allah ditakdirkeun dicandak Rasul ka langit dipapai setiap langit ku Kanjeng Nabi ieu teh nyumponan kahayang langit nu penting urang sumerah ngan pelajaranana ulah sok adigung di atas langit masih kede aya lang ulah sok sombong di luhureun uduk masih kena aya kurupuk tong sok sombong
sombong luhureun kurupuk aya kene sendok. Nah geus ulah sok sombong di dunia mah. Mun bagja urang dianggo ibadah, mun sangsara dianggo ibadah. Bagjana ibadah anggo kasayan ti Allah pikeun melari ridona Allah. Bagjana keur sangsara anggo kasobaran anjeun supaya menang ridona Allah Subhanahu wa taala. Tadi antawisna aya deui pan seueur sauna Rasul nuju di bubungah karena Rasul saat itu ditinggalkan oleh dua orang yang beliau cinta. Hiji wafat Abi Thalib, nu kadua wafat Sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha, wanita terbaik yang tidak ada tanding salam dunia nyatana Siti Khadijah. Saduna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimataz Zahra. Saduna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatul Kubra wa Fatimataz Zahra. Saduna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatul Kubra wa Fatimataz Zahra. Ya mughayyiral ihsan wal 'ata wal ghufran gharatan lil jiran innakum bi ajra. Ya mughayyiral ihsan wal 'ata wal irfan gharatan ya asyan innakum bi ajra. Saduna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatul Kubra wa Fatimataz Zahra. Ya ghairal ma'ruf wala sa'il man'uf gharatan lil maghrub innakum bi adra. Ya ghairal mazlum wal sa'il man'uf gharatan lil maghrub innakum bi adra. Saduna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatul Kubra wa Fatimataz Zahra. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jamaah yang dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang gali tentang hikmah perjalanan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi sadayana kejadian Isra wal Mi'raj Rasul eta teh pelajaran jang umat yang umat kanjeng Rasul nyata urang sadayana. Kumaha saur Nabi unggalna innal hikmatal Isra wal Mi'raj ta'limu li ummati. Sesungguhnya hikmah daripada perjalanan Isra Mi'raj adalah pelajaran untuk umatku. Aya pelajaran naon? Sabab eta Isra Mi'raj teh tujuan utama cek Allah dina Al-Qur'an linuriyahu min ayatina, akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Dulur nuju Rasul diberangkatkeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Rasul irendina 5 tempat. Hiji tanah Thayyibah, kota Yasrib, namina nuka 2 nyatana Sajaratu Musa, nuka 3 Bukit Tursina, nuka 4 Baitul Lahmi, nuka 5 Masjidil Aqsa. Itu perjalanan Isra. Tidinya perjalanan Mi'raj mulai ku Gusti Allah ditinggalikeun kirang langkung dina kitab Bainama, kitab Dardir karangan
Syekh Najmuddin dicarioskeun bahwasanna kurang lebih 11 ketemuan atau pependakan Nabi nalika mi'raj ka Allah Subhanahu ayat 11 gambaran manusia anu ditinggali ku Kanjeng Nabi nalika keur mi'raj di perjalanan mi'raj ka Allah Subhanahu wa taala. Di antawisna para dulur jamaah sadayana masyarakat dusun blok Taman Baru anu sakieu hebatna Kanjeng Nabi anu mulia nuju perjalanan mi'raj ditinggalikeun ku Gusti Allah aya hiji manusia golongan manusia anu ngaurkeun satu kali benih pepelakan barang diaurkeun eta pepelakan langsung tiasa janten harita keneh bahkan sabada janten tiasa dipanen harita keneh beres dipanen eta pepelakan tanpa dipelak jadi deui dipanen deui jadi deui dipanen jadi kuring hoyong naros jang nambahan wawasan pas anu ala dzikri in kuntum la ta'lamun kuring hayang naros ka orang dia orang Sunia yang banyak para petani luar biasa punten lamun melak tomat timiti melak nepi ka panen bara bulan biasana 3 bulan melak pare bara bulan nepi ka panen ayat 3 leuwih ka 4 merenya amun melak cau melak eta maksudna teh panen cauna bara tahun satahun tapi sakali melak jadi deh tapi lila satahun lila 3 bulan lila eta mah para jamaah sadayana ieu mah Rasul mah masya ningalina jalmi murulukeun benihna langsung jadi langsung dipanen barang dipanen nu ditinggalkeun ku bujur ieu nu manen teh langsung jadi deui balik deui jadi deui balik deui jadi deui luar biasa aya akang mah eceuk mah tadi 3 bulan atuh ulah waka ku Rasul eleh kene ku uing mah sajam setengah jadi panen kentang geudeung alhamdulillah atuh anu geus jelas doang 2 dus encan ti bos-bos sayuran nu sieun pirang kumaha nitipkeun ka aing kitu we tadi disebutkeun bos-bos sayuran mudah-mudahan sing barokah amin ya Allah ya rabbal alamin ieu mah hebat ceuk melak harita jadi harita panen harita teu melak deui tapi jadi deui man haula ya Jibril saha itu golongan manusia model kos kumaha Jibril ku geunah-geunah teuing ari melak sakali panenna berkali-kali saur Kanjeng Rasul naros ka malaikat Jibril saur malaikat Jibril al mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim eta teh jalma-jalma anu jihad jalma-jalma anu berjuang di jalan Gusti Allah ku harta bandana kersa ngainfakkeun hartana pikeun perkara anu mantap turun ridho ti pangeranana maksudna nasorupkeun harta bandana pikeun perkara nu diridoan ku Gusti Allah aya majelis talim keur dibangun ngabantosan aya masjid keur direnov anjeunna ngabantosan datang panitia rojaban Bapak Asep jeung jajaranana jeung Bapak Kadus jeung jajaranana ngider poe Minggu teh eta sing daek manggihan bari nambahan ieu mah kadang-kadang ngari hirup hayang menang pahala malak sakali panen berkali-kali giliran panitia datang ka imah malah ditulakan eta mah imah ditulakan hordeng ditutupan ai senda teh diasupkeun poho cocorokan pawawan ngabantuan Pak Kadus Assalamualaikum cari cing dapur Assalamualaikum cak anakna mama di payun aya tamu cuci lain tamu salamah anak buah si Kadus kenaon mah mintaan rajaban cuci jemput cenah gede cicing hadapan kompor ai cek Pak Kadus teh hari sendalna araya waktu di dapur jalmi nama teu aya Pak Kadus eta saha nembalan ieu mah jurig mereh teu ngakujur ang naon si kauntunganna udunan rojaban naon si untungna mantuan masjid ku sedekah urang maaf keuntungan yang pertama saat orang yang bersedekah hidupnya tidak akan pernah susah janji Nabi mana kosong manun abdi min sedekah moal ngurangan harta lamun dipake sedekah bal yazdad balik bakal nambah insyaallah naon deui hebatna ang bener eta teh melaksa kali panen berkali-kali leres marginal cek Allah na Al-Qur'an tadi pengersa koritos ngaoskeun ayatna bin hasanati falahu asyru amsalihha
hartosna wallahu alam bil murad. Man sisa jalma jaa nu geus ngadatangkeun geus ngaluarkeun eta si jalma bil hasanati kana hiji kaalusan. Saya bertanya, pengajian rojaban alus apa awon? Saya apa goreng? Hampura para jamaah sadayana, lamun yakin ieu rojaban ngayakeun pangaosan yen ta bagus punten ngagungkeun Isra Mi'raj Rasul teu wae kudu ku tablik akbar. Ibu hampura maca kitab Sirah Nabawiyah niatan ngagungkeun Nabi dina Isra Mi'rajna, ibu sami tos menang ganjaran. Buka kitab Dadir, kitab Bainama, mun teu apal anu kitab Qur'anna meuli kitab terjemahanna, buka ku aja sejarahna. Ibu terharu dengan perjalanan Rasul, niatan ngagungkeun Rasul eta geus menang ganjaran. Ibu datang ka pangijeng anak yatim saurang, ceng ka dieu kaset, ceng Kiai Haji Enceng Aang, dia ngarusak ngaran ya tukang bener Enceng Aang, Encep Aang naik Enceng jadi eceng gondok tenang naon lah lain salah panitia tukang banner salah nyetak tukang banner salah nyetak. Masya Allah jeung pangaresanya apa diiringi segala macam itu foto ngajajarnya beresna rapian wayahna. Aing sering ceramah ka Sangyang pas sering ngelawati pernah tah aing ngabaso sisi jalan bener uing di tukang baso aing arek terjadi geus kagok turun jadi tukang baso ngalirik asa eta suara digratiskeun malah dobel mayar 2 kali lipat harah jaga Masya masih mending ku tukang baso mah manfaat jadi nyiuhan batur kahujanan. Iya kadang-kadang ku patani dipake ngagebot anya tah bener teh beuleudeuh Allahu Akbar kadang-kadang beureuh teh haja eta karasa dipukul namanya teh Encep Aang Ahmad Sutiawan. Emang saya singkat jelema Kang saha nami sok kirim panitia Encep Aang weh kibalap muda Bogoronya sih kadang-kadang ayo panjang morepet Encep Aang Ahmad Sutiawan tuh mah jejer SPD ibu SPBU aing mulai SPDI macam-macam lah ngaran ieu keun wae tapi ngaranna Encep teh orang Bogor pangarsa namun orang Garut mah nyebutna Aceng teh ka pangarsa Kalancet ka nyebutna Aceng kakak sepuh nyebutna Aceng lamun Aang eta simkuring pada jebolan daripada pesantren Cianjur sok disebut Aang we ku guru di Bogor teh diledek do Aang di Cianjur ieu kitu aya guru orang Bogor teh ayeuna jadi nempel di ngaran simkuring alhamdulillah tah jadi diinget wae ku masyarakat oge boga hutang jadi Aang Suran tuh inget wae datang malam Jumat maca Yasin Aang jar tahu beuh si Aang di Aang deui kaluar alhamdulillah tuh jamaah sadayana sakintana urang teu gaduh harta banda tapi hayang berjuang kedah kumaha bi angkusihim bisa urang ku diri urang ku tanaga urang ku kamampuan urang bantuan panitia ngarapihan lapanganana bantosan panitia ngarapihan jalana bantosan panitia nyiapkeun konsumsina mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan melaksa kali panen berkali-kali. Nah jantung ku harta banda anjeunna bakal korban ku tanagana uing mah teu boga tanaga berjuanglah dengan pikiran bantuan mikir kumaha cara supaya lancar acara padewan wawartos ka Pakadus wartos ka Pak RT wartos ka Paku ya kumaha acara supaya gebiar kumaha mun di masjid cek padewan teh tadi ngobrol di masjid mah kurang luas Kang cenah halamanana tos we di lapangan di ditu oh siap centep padewan urang ka ditu kana mobil ulah lempang da caket ieu anjay caket nama Jalengka mah hampir 1 kilo aing ka dieu lempang caket ge jeung padewan awakna ramping aing mah gendut teuing padewan lempang kata ieu patieup juga entong uing Masya Allah tuh jamaah sadaya tegaduh tanaga bantusan ku emutan kumasangkan ieu acara lancar. Saya lihat persatuannya luar biasa daripada pemerintah desa khususnya Pak Kadus jajaran jeung para kesepuhan jeung para pemuda-pemudina. Alhamdulillah jamaatu rahmatun kebersamaanmu akan menurunkan rahmat Allah SWT. Jelema anu loba ngahiji babarengan mah hirupna bakal diberi rahmat ku Gusti Allah amin. Cenah uing mah teu boga tanaga pikiran oge eueuh bantuan we ku doa kapanggih Pak Kadus hampurannya tahun ieu mah teu bisa udunan tanaga eueuh duit eueuh bansos ge mah teu meunang Kadus ieu mah
sama jadi mau bahan sos gitu teh. Aik mere-mere moal-moal nya hampura bakal dosa aya artosna, tapi abdi bisa ngadoakeun mudah-mudahan dina waktosna acara sing lancar. Itu pun ibu sudah membantu perjuangan mereka. Musalah teh jadi benalu dina perjuangan. Mantuan embung, ajak koro teu daek, bebersih embung, mere sanjaran teu daek, nyiapkeun tempat teu daek. Giliran acara sukses, asa pang aingna, giliran acara gagal, nyalahkeun pangheulana, eta nu bahaya. Betul? Suka mencari keburukan yang ada pada diri orang lah. Sedangkan Haji Roma Irama pernah membuat lagu dulu judulnya tiba, janganlah kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Ah, keterlaluan. Iya. Anjir, aing saminggu ngapakeun lagu eta. Dan sing bener mayarna. Yang keceplosan eta mah hampura. Wasilah Bapak Lurah di Sangyang eta Pak Entisnya bisa panggilan ka dia alhamdulillah. Jenna menuju berobat bojona dan cuci darah saminggu sakali pada 2 minggu sakali. Doakeun teu darah mang sini angkat panjawat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Berjuang ce eta jalma-jalma nu bakal digambarkeun ku Allah mungkin jaga melaksa kali panen berkali-kali. Alhamdulillah. Berangkat teh ka nya Rasul neraskeun perjalananana. Di perjalanan Kanjeng Rasul ningali aya sekelompok manusia anu keur ngadagor-dagorkeun mastakana kana tembok dina neraka, geus didagorkeun ancur pejir atawa ancur bucat, ancur polo kala luar, sirah geus teu mangrupa, jadi deui utuh deui, didagorkeun deui ancur lebur deui, utuh deui didagorkeun deui, jadi deui ancur lebur, jadi deui. Ma huwa Jibril, saha ari itu lalaki Jibril? Umat anjeun Muhammad, umat kaula, umat salira. Naon Jibril? Oh hebat bah oci caang deui hujan terjadi anjay. Tenang minta nomor Ba Oci paling-paling ka Bogor kan. Soalnya Bogor kota hujan, ke mah ganti ku Ba Oci jadi Bogor kota terjadi hujan. Mantap eta Masya Allah. Tuh jamaah nu muliakeun ku Allah. Saha umat mana? Umat salira. Naon Jibril dosana eta lalaki ku ampun karunya teuing sirah geus bagus didagorkeun ancur bagus deui ancur deui kunaon Gusti mereka lah orang-orang yang waktu hidup di alam dunia males karena sujud ka Gusti Allah, sombong ka Gusti Allah, diberi sehat lain dipakai ibadah, diberi beunghar lain dipakai ibadah, diberi umur lain dipakai ibadah. Pohon yen ta Allah nyiptakeun manusia sakumana Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Mereka lupa akan kewajiban mereka beribadah gara-gara perkara naon, perkara anak pamajikan ngajadikeun jelema poho kana ibadah, gara-gara naon, hayang nyenangkeun nganapakeun anak pamajikan gawe nepi ka ninggalkeun ibadah. Lain punten ulah neangan napakohna, tapi jangan jadikan anak istrimu dan harta bendamu menjadikan engkau lalai akan mengingat Allah Subhanahu. Kan gitu cek Allah na Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hartosna wallahu alam bil murad. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali harta bendamu dan anak istrimu, anak turunanmu menjadikan engkau lalai akan mengingat Allah. Ulah gara-gara alasan hayang ngabungahkeun anak pamajikan nepi ka ngilangkeun kewajiban. Ulah gara-gara urang neangan harta benda sampai ka kita lupa akan kewajiban. Bukan tak boleh di dunia kalian punya harta benda, tapi jangankan harta benda engkau menjadikan lalai akan mengingat Allah Subhanahu. Tesawios-wios pangarsa hirup beunghar dari disebut zuhud teh lain teu boga dunya, ari zuhud teh hatena henteu nyantel kana dunya. Adapun ketika di dunia beunghar lamun zuhud teu boga dunya berarti Nabi Sulaiman teh zuhud, sabab Nabi Sulaiman harta bandana loba di widian
wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Quran jamaah sadayana, silahkan kalian cari untuk kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan pernah lupakan kehidupanmu di dalam dunia. Di dunianya butuh dunia, KBG dunia hayang senang, akhirat hayang senang, bener teh? Sugan ayah di dia ngadoa kostumnya, ya Allah kajen Gusti, batur benghar abdi miskin, batur sehat abdi mah gering we Gusti, batur mah mulus kajen abdi mah buduk. Kita mah lain doa nu geblek nu gitu mah. Doa mah nu alus-alus, nu hade-hade, karena doa ucapan adalah doa. Ucapanna sing alus-alus, da kabeh hayang senang, bohong teu mah hayang senang. Maka aya lagu India, tujhe dekha tohe jana sanam प्यार होता है दीवाना सनम kahartos henteu ulah waka akang abdi kitu ngarti tujuanna kabeh hayang senang berang peuting gawe hayang senang kolot budak ge hayang senang urang kabeh ge hayang senang ngan senang ge eta moal datang ka jalma nu ngalanggar aturan anu jauh ti pangeran nu nuturkeun nafsuna setan tu jadi katohe jana sanang. Masya kudu gara-gara neangan perkara rizki dunia sampai urang poho ibadah ka Gusti berat ieu sirah dipake sujud ka Allah. Sing ingat ulah sieun saepeun Kang, rizki mah geus aya nu nakar moal bakal tertu heupan kitu geuning cak sepuh kapungkur geuning aya Kang kidungna milih moal pahili hili bag jamaah napi Bapak Dewan anu bager Padewan kerisang yang maing disawer pinaku Bapak Dewan pengewer gerak kapayun heula Bapak Wawan anu mana anu kasep anu bager gerak ka hareup heula Bapak Dewan anu man iya ang barapudat sono ka Bapak Dewan cenah Padewan ngefans ka uing mukaan YouTube na we piraku jeleumana aya teh nyawer 100 pilih Padewan aya Padewan nuhun Padewan yes pokoknya mah piraku Bapak Wawan Dewan mere Bapak kuwuh henteu Pak tadi mah uing di blok teh janteu menta gara-gara Pak kuwuh sorangan we anu mah aya baturna Pak kuwuh geura kapayun heula lamun teu nyandak artos manambut ka Pak Wawan heula anu mana Bapak kuwusunia anu bager anu kasep gerak ka hareup heula ieu ti koro aing pegat manten Paku gerak ka hareup heula Paku eta keur ngodok Bapakku didoakeun ku ang bala poda hatur nuhun Paku nuhun Paku maafkan atuh Paku piraku ku merek kadus henteu Bapak kadus Muhammad Yusuf Rasmana anu mana anu kasep bari jeung anom keneh geuning Bapak kadus langsung ka hareup atuh Bapak kadus yes pokoknya mah hari ini aku panen guys piraku kadus mere RT Senen Bapak Nana Mulyana RT Salasa Bapak Deden Kurnia RT Repo Dedes teh pokona mah anu nyawer didoakeun sing panjang umur nu teu nyawer mah teu tanggung jawab anu mana dedeh Bapak Asep ketua piraku teu mere Pak Asep gerak kapayun heula Bapak Asep ketua urang Senen batuan atuh baturan ku Bapak Maman salaku Bapak Lebe Bapak Maman anu mah pihak-pihak wae disebutan kabeh aduh nuhun atuh nuhun Bapak nate poe ieu Bapak Maman Masya Allah bagurnya Pak Mamannya aduh ya gini Bapak Asep ge ka yes pokona mah ulah beja-beja kasih cepotnya aing sore juga sok hayangan mah oge siap-siap Bapak Aris Hansip ulah teh Hansip ribu ulah Hansip hampura apa
Bapak Hansip ya. Atuh ulah Pak Hansip piraku meninggal ke Bapak Haji Saganda. Anu mana Bapak Haji? Gerak kapayun heula Pak Haji. Yang barapuda lamun teu kaharep mau diteruskan geuning ya Pak Haji kaharep nuhun Pak Haji. Lumayan Pak Haji. Bapak namanya suka aku di sini. Oh ya saya. Oh Masya Allah nuhun Pak RT Senin piraku Senin mere salah satu era. Bapak salah sarebo Kamis Jumat Sabtu Minggu nepi ka 30 poe ku aing di absenan Bapak Salasa. Bapak Deden Kurnia piraku ngaran sarua jeung lurah teu mere mah. Alhamdulillah. Terus ngareng hapal. Ketika menerima sesuatu harus dikasih kali. Jangan lupa doh yang meli asya bisa. Lumayannya alhamdulillah karena asru amsalihah 10 saha ibu ya naon ti saha ibu ibu saya apa salah kina oh salah kina apa lebih non aduh hampurannya ibu udah jadi ngarepot anu salah kina bu alhamdulillah tak kitu sabarna nama para jamaah sadayananya mun sedekah teh biasana 10% potong langsung ieu teh 400 bere gocap udah nama gope karena gocapnya berarti mana yang udah meredi berarti mana boga utang ceban ka ini nuhun di saya Bapak Dede nuhun Pak Dede sing barokah Pak Dede amin ya Allah geus aya capek macan mah ieu mau beres-beres ya ngaji jam baraha ieu kasep jam baraha ieu jam 15.32 nya 15.32 aya deui nuhun di saya ibu nuhun ibu nuhun wius ibu sakade asa mere ibu daripada teu lah ieu teh YouTuber tong sok dipotong sama manehnya. Awas, eta kadang orang dipotong cenah mau balik teh mental. Lain mentaan ngarepkeun aing geus kitu ya misalnya. Tapi saya sok bercanda sok heureula tadi teh ngaren Pak Dewan mun we ngahalang maju abdi mah tenang. Sok sebutanna nu sieun eta mata kalau ngabuk ulah kawin ka Pak Dewan ngambek masuk. Heureul Pak Dewan mudahan si barokah sadayana amin. Ya Allah ya Rabbal alamin jamaah sing kahade urang dibere sehat teh ku Allah dipasian rezeki oge ku Gusti kahade ulah berat ieu sirah urang pikeun sujud ka Gusti Allah sabab beratna sujud urang ka Allah nandakeun kasombongan urang ka Gusti cek Allah na Al-Qur'an mana jamaah sadayana walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samaa wal ardh. Hartosna wallahu alam bil murad. Jikalau saja penduduk dunia, penduduk negeri Indonesia, penduduk dunia iman ka Allah Subhanahu wa taala wa taqau jeung tararakwa ka Gusti Allah la fatahna alaihim barakatim minas sama maka kami akan bukakan keberkahan daripada pintu langit jeung ardun maksudna jeung bumi bakal dibukakeun dalam artian naon nu kaluar ti bumi bakal ngajadikeun urang subur makmur nu turun tina langit mah ngajadikeun bencana walakin kadzabu fa akhadhahum bima kanu yaksibun cek Allah tetapinya kalian banyak yang mendustakan akan ayat-ayat kami maka dicokot eta keberkahan ganti ku balai ti Gusti Allah kurang kumaha Indonesia digoncang ku bencana dina tahun ieu bener teu Sumatera dulur urang mudah-mudahan sini salabarkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin tah eta teh lain gara Allah zalim lain gara-gara Allah nyiksa ka urang tapi gara-gara perbuatan urang kene umat manusia yang tidak bisa menjaga negeri tercinta Indonesia betul coba loba sujud ka Gusti Allah wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun tidaklah kami akan mengadab satu kaum kalau mereka masih ada yang beristighfar Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni yang tadi itu dar buka jeng tam jeng bas udah pas tuh
gutak pan sedih sih pan waktu diajak ajo-ajolan tadi sedih dong tuh wajar karena kapangi sekali kita 100 kali mau selampan lancar. Astaghfirullah Rabbal baroya Astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan amalan maqbulan astaghfirullah rabbana Allahu hasbi hati ini penuh dengan dengki bertingkah laku sombong iman semakin kosong berbicara selalu berbohong selalu berbohong astagfirullah sebelum ku kembali bertaubat. Semua astagfirullah istighfar sadayana baroya astagfirullah minal khotoya tersenyum di akhir hayat nanti. Astagfirullah
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Berangkat deui kannya Rasul ya dos da masuk kana waktu asar urang istiqobi ibadah ngajam salat asar setelah acara pangaosan yang ibu jang bapak ngajam sim kuring mah tadi entos jama takdim di masjid di deket desa Sangyang tadi bari ngantosan bapak kadus ngajemput maka kanggo nu teu acan tepan asar ngajam nah teh Gusti niat abdi nu tepan asar sarengsena ieu acara acara yang saya subuh ya asar gablek we asar beres subuh mahnya biasanya ge sajam Pak Kadus mun leuwih teh lembur hitunganna gitu. Dan ge sajam leuwih. Berangkat deui kannya Rasul neraskeun perjalananna para dulur jamaah sadayana di perjalanan ditinggalikeun ku Gusti Allah aya hiji isi nu geulis kawanti-wanti endah maliwanna geus longan jadi endah bawati kudrat pamantanna ngadaun sarep bibir ipis jeruk sapasi gadonan ge dosa potong pangamulir kungkung alisna ngajaler pae mun ditilih ketigigir sinden kabeh awarkeun sinden ulah era-era sok di sawang ati tukang ditetep ti hareup ieu warna gelisna kabina-bina seperti bulan purnama serina leutik mata kerut kana ati giginya berderet bagaikan mutiara bibirnya basah bagaikan mangga muda masya hanjakal ieu warna jatina beheung kana dampak sampeanana dari leher sampai ujung kaki hanya saukur kulit jeung tulang teu aya dagingan rusak teu aya lawanna mahia Jibril saha itu Jibril umat salira Muhammad umat kaula umat salira urang mana Sunia ulah Sunianya orang blok Taman Baru iya tuh ngomong orang mana Jibril orang di dunia Jibril naon dosana nyaah teuing dedeh teuing eta awewe ari wajahna geulis daya papadana tapi awakna hancur lebur kulit jeung tulang eueuh dagingna eta sugan awewe tara salat Jibril getol netepenana Gusti ulah wakanu 5 waktu sadinten qobliyah ba'diyah duha sunnah hajat tahajud di damla sugan eta awewe tara ka Mekah Jibril 5 kali ka Mekahna oge Gusti Haji Muhyiddin mah eleh Haji Muhyiddin mana tukang bubur naik haji ning manehnya ho Jibril kiaina we nu geblek Gusti da eueuh da kitab nama ngomongkeun Haji Muhyiddin nama aing nambahan saeutik mun diasupkeun ka YouTube Jibril sugan eta awewe tara zakat anjeunna mah zakatna ge lain saukur zakat nu diwajibkeun sataun sakali anjeunna mah Gusti sodaqoh ge unggal dinten sugan eta awewe tara ngaos Jibril tara ngaji ka majelis taklim getol Gusti ngaosna si eta mah mangkat Minggu balik Sabtu atuh geuning ku hebat-hebat teuing amalna mah Jibril tapi naha ku Allah disiksa kunaon atuku kitu bisa ditanya ku salaki mamah ngaji menang naon kunaon disiksa Jibril eta wanoja jalaran keur hirup di dunya eta wanita jadi seorang istri nu teu daek maturan salaki lamun keur mam Gusti moal recet yeuh ngarambek ka intium hejo eta anu kitu aya loba awas ka hade ibu ibadah ece ngambang namun can menang ridho nu jadi salah syarat wanita ke surga satu turut ke Allah jeung Rasulna nu kadua nurut kana jadi salaki surga bagi seorang istri itu dulu bukan pada orang tuanya tapi kepada suamina surga nu jadi salaki dua hiji kolot dua mitohan ngan ibu geus teu diindung bapa surgana aya di nu janten caroge mantak lamun anak mah di telapak kaki ibu kalau istri telapak kaki suami maka bisi salakina najong antep tenangan di surga eta gitu kebetik ibu teh disiksa di surga mana nyeri masa umat ka surgana babari awewe mah lamun daek nyium kening suami pahalana sarua jeung nyium hajar aswad komo mun salakina hideung anggap we buka Ka'bah di imah tersebut teh kecrok bari tawaf labbaik Allahumma labbaik incer hideungna labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak bismillah Allahu akbar
salakina huay wah pamajikanna utah nah cenah Ka'bah aing mah bau bawang awas aja mun salaki ibu datang papa gendugi kalawang jemput kumana nu senang berita rosna akang damang ocok ketara sabodo teuy ieu salaki balik ti kebon assalamualaikum waalaikumsalam akang balik neng geus nyaho di mana bauna ka ambe oh naon bau kentang sama dosa eta kasalaki ngahina naudzu tuluy bukan bajuna kipasan atuh awakna lapan eta kesangna barita ros naon kahoyongna ocok ketara sabodo geus 2-0 ya ilahi mangga spira aku jadi 2 hiji apa 3-0 coba yang ketiga jawab dengan jujur sajujur-jujurna naon sinu ditaros kasaroge ibu badekah petani badekah bos sayuran badekah jadi tukang ojek badekah tukang dagang badekah supir angkot badekah simkuring mubalik badekah paku pak RT pak kadus sami yang namanya suami ingin dihargai cukup 3 pertanyaan untuk menghargai jerih payah mereka membahagiakan anak istri nah akan bade ibak heula nah akang bade mam heula nah akang bade bobo heula neng mas lalu sadia ocok ketara gelo non osok bilang bara suami datang teh sambut dengan senyuman komo digoda dengan lagu India mah salap nasi kajo ya cokotan cokot paculina beheungna hamko hamise cunalo tunda pacuna kurang ilme kahitam cutfalo bukaan bajuna hama kele hona zain dur tumse hona zain lapan kesang fasao gale silagalo fasao gale silagalo ibu ngagum ha na taros naon taros kan wih ti kebon capek lelahnya kangnya bade ibak heula moal disayogikeun kuneng hoyong cai naon ibakna apa cai tiis apa haneut kumaha mun ngagolak wae kang sakalian tuh salah kerek balik mangkat gawe teh taros akang engke beurang ka kebon ka sawah hayong dianteuran naon kuneng hayong dipasakeun naon kuneng sok nyarios kuneng disiapkeun akang sing fokus we macul di kebonna ning nyiapkeun ka hayong akang hayong mam naon akang poe ayeuna sarakine mah ku lagu India tempe digoreng tahu dioseng lalabna bonteng asin nageng tambahan tumis kangkung da asin nage tutung gera bawa kasaung bisika buru pundung tong hilap ngadoa Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar hamko hamise no gelo gitu mah masya madaek nyuguhan salaki kumaha duitna duit keur loba manja na pokona ieu mah ge ngagoda hanya dia Yadi Mamat Yadi hanya dia yang ada di antara jantung tempat kumanja tempat nyarin tempat curahan hati yang damai entah apa
makan api curi, api cembur, tinggal garu-garu. Mohon maaf lamun diadukeun jeung si Paren juara hiji aing terus. Masya giliran we paku pakadus eta duit geus aya salaki hasil kebun kurang bagus di imah mah geus geuyak nyapukeun imah bari ngutruk sungutna sapu biak genep parotong jadah emang nage boga salaki teh teu mikir coba heula ajedog di imah teh molor we hayu cuk urang mah hasil tani goreng teh usaha mikiran nu sejen jangan bagus ih molor we hayu ajedog di imah udud diteureun-eureun udud isukan mah ku aing teh yang listrik di bakuan kenyotnya tuh modal salaki teh geus diomongeun boga salaki teh salah milih aing mah mau kitu mah nikah aing jeung padewan mah aku ngamuk pamajikanna ngamuk kana karasa boga salaki teh boga imah teu kauk diempel kotor deui hese boga salaki cokor kebong ka mana-mana keus salaki mah ih ampun teu betahun make sendal kamari mah ngerapkeun salat Jumat mangkat teu make sendal balik mah moal sendal coba anu kitu aya hati-hati ibu mahampura engke geulis abwajahna tapi ruksak awakna lamun can meunang ridho tinu jadi salaki insyaallah mudah-mudahan salakina soleh istrina saloleha amin ya Allah ya robbal alamin mi'raj rasul ka mana ka Allah berarti kitu mah Allah aya di luhur sanes Allah mah tidak butuh dengan tempat lain sapi zaman wala ya'udu alaihil makan Allah itu tidak terikat waktu jeung teu butuh kana tempat teu pati-pati jelema anu manggil misal dina simpuringnya teu pati-pati setiap dipanggil ku seseorang yang datangna sarua jeung nu manggilna kieu ceuk akalna mah lain pati-pati rasul dipanggil ka luhur Allah aya di luhur lain kosim kuring aya dipanggil ngalangkungan nu punten panitia mah teh nu nelpon ka sim kuring palurahan entis nu nelpon apakah ceramah di luhur panggung aya luhuran teh aya di panggung pan teu aya eta teh ka manusia komo ka pangeran anu laisa kamislihi syai'un tidak ada satu perkara pun yang menyerupai Allah subhanahu man yakin rasul dipanggil ku Allah nepina ka Allah sabab Allah nu manggilna ngan perjumpaan Allah dengan rasulna geus ulah dipikeun ku akal tapi tarima ku iman urang sadayana rasul sujud payunan Allah cengkat dina sujudna rasul ngucapkeun salam sok diaos urang dina salat tahiyatul mubarakah sholawat thayyibah dijawab ku Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi Rasul ngawalar deui da inget kanu ngajajabna para malaikat assalamu alaina inget oge ka urang umatna wa ala ibadillahi kita harus kalau hayang naon anjeun Muhammad ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Rob engkaulah tujuanku ridomu yang ku cari teu hayang nanaon Gusti berikan aku cinta dan perhatianmu jawab Allah aqimis sholat adegeun sholat maka lamun urang ngadegeun sholat insyaallah hirup urang dicintai dan diperhatikan ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal alamin 1 jam setengah simkuring ceramah hampura para pajamaah sadayana jadi langsung balik ke Kuningan jadwal di daerah Kuningan nanti malam dan pulang dulu dan malam Jumat banyak kudu balik jadwal ngecas arek dibawa casana tadi arek dibawa casana berat pada 50 kilo casana 5 berat entah mudah-mudahan sakadi ya khususna masyarakat Sunia khusus blok Taman Baru hirup sing tarambih barokah tambih manfaat cikurai gunung cikurai urang dia anu bager iraha kajampang teuy paturai mah urang paturai insyaallah patepang teuy insyaallah patepang satu pantun penutup tujuh sim kuring cala di entepna upih cakakak nangkringna kawat Bapak Kadus, Bapak Ku, Bapak Wawan, Bapak Dewan, sadaya jamaah panitia sim kuring pamit bade uwi. Geura siapkeun eta berkah. Gitu. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.